nikah teh bisa ngahalangan ka sorga. Tuh nu mentek cak anu can nikah hadena aing mah can nikah. Emang kunaon ge da? Kade-kade itu arembungeun. Atuh siapa lain berat ka salat berarti tah loba nu embungeun. Tah ku dipandian ku 7 kembang. Lain deui tah makos gitu. Aduh. Nah ieu. Ieu nu mentek sing hade nikah bakal ngahalangan akhirat apa henteu ieu nikah. Perhitungkeun. Italah antara fikih jeung tasawuf beda pandangan. Sing hade namun bakal nimbulkeun ngahalangan surga ulah nikah. Mentak istikharah timbul istikharah. Padahal nikah mah dititah ku Kangjeng Nabi, tapi disunahkeun istikharah. Naon ieu? Ieu bakal ngahalangan surga apa henteu sih? Tuh. Aya tilu awewe ieu sabenerna mah ieu nu paling resep. Ieu mah kadua, ieu mah katilu. Ieu nikah dititahkan ku Kangjeng Rasul pankihu ma tobalakum geus teu kudu diistikharah aja urang ngalaksanakeun perintah lain etana, tapi ngahalangan ka surga apa henteu? Istikharah. Allahu akbar, beres. Allahumma inni astaghfiruk. Dan lain-lain sebagai Allahumma in kunta ta'lam anna hadza sarwiti bindanu khairan li di dunia ya wa akhirati. Fakal ya. Beres. Tapi lamun teu bagus Gusti jauhkeun. Eta kan ngara istikharah. Tina tilu nu mana ieu? Timbul nu ieu hasil istikharah mal mislet. Mal mislet. Ieu hasil istikharah sebab minta petunjuk ke Allah. Urangna minta ridho Allah supaya surga ulah kehalangan dibere. Ainu resepna mah kanu ieu. Ieu kadua katil ainu timbul nu ieu deui. Anu aing kurang ngersel. Heran aing ge. Di istikharah teh aing ka dieu timbul ka dieu timbul nu ieu deui. Sedengkeun aing resepna kanu ieu sebab geulis aya di dieu. Jangkung aya di dieu, lenggik aya di dieu, pinter aya di dieu. Jas sabenerna mah cek zahir mah ieu. Tapi istikharah nu ieu deui. Nu aing rada ampere kurang naek ieu. Lah, guys, aing mah nekat milih sesuai jeung istikharah. Ajeun, coba kumaha engkena. Dek dipasrahkeun ka Gusti Allah. Pilihlah nu ieu. Tek nu kurang resep teh. Bener. Barang dirasakan hiji pamajikan sopan jasa hasil istikharah. Kedua ditinggalkan ke masjid ngaji bangunnya sabar baik. Urang ninggalkeun aja teu pati resep tenang. Aduh. Ditanya ku babaturan siapa bangunna tenang amat ka mana ge. Naon nu pake kemlang. Lain sokan pamajikan sanu daekeun. Eta mah keur somprabek sih mah kitu deui. Mah keur carita aja tenang. Guys. Ku hari aya jelema. Lah, geus teu kudu istikharah aing bogoh aya awe tilu. Aing bogoh nu ieu bae geus. Pokona sesuai jeung kabogoh syahwat aing. Itu hawa aing kahayang aing resep kan ieu. Da aing dipaksa-paksakeun kanu ieu jeung kanu ieu kurang. Ieu nu resep aing mah ieu. Geus teu kudu istikharah. Ieu bae. Masalah tuh jaman sia-sia nu di rumah tangga. Kawin tak kakarak saminggu kawin geus kieu bari tungtung masjid sia kunaon bangun ngalamun bae lah loba omong yang kumaha sih majikan marah bae mainnya ieu mah atuh euy karak saminggu mah ke honeymoon kene sia karak kuduna mah geus kitu tapi kieu kaayaanana atuh pugu baca saja eta keur pilihan sia atuh jak kurang kumaha tapi madu masyaallah ka aing teh galak guys masyaallah teu meunang sarasa etik itu ya balik aing ke heulenan ye ngan atuh kieu bae rasaan teh kuduna makan keur indehoy aing kuari jadi kieu balik ka imah pamajikanana geus jubras bae dan Masya Allah terus dirasakan ke hade seminggu, ke ribut seminggu, ke hade. Lamun geus boga kahayang teu meunang diengkekeun. Mun geus boga kahayang diengkekeun sapoe bae, ngagilekna sabulan. Ya Allah, ya Rabbi. Iyalah cantik bakan hati gitu. Masya Allah. Nah,
Terus dirasakeun. Aya anakan mah anakan biasa. Disebut da awet raje. Jadi teu halangan ieu ka anakan mah anakan biasa. Ngan teu tentrem kan ibadah kos kitu. Henteu tentrem kan. Masya Allah nyana tah ngobrol tah jeung anu ieu teh ieu nu boga pamajikan anu nang istikharah. Isi aku bayar rumah tangga sih. Jijai mah masalah. Sugan da ribut teu pernah mah ribut. Kan naon tuh diributkeun. Ayo bang isi aku bang. Aing mah puguh ieu kieu rumah tangga aing masyaallah ribut. Atuh jasa cak aing mah harta aya di sia, geulis aya di sia, kasep aya di sia, pinter kok ribut bae sih. Ayo teu karti. Sia aing mah teu pernah aya ribut-ribut. Aing mah ka imah pamajikan ngabagyakeun malam-malam mun aya tetangga riungan dijurungkeun untuk ngariung ka ditu tuh cacampuran. Terus ka belah dieuna lamun aya nu zarah-zarah malah macet pamajikan geus ka ditu zarah. Bukan nek milu henteu tuh nek milu teh naon teh kumaha teh kan nginaeun kos kitu mah tah. Kadang-kadang lamun aing teu boga duit kadang-kadang nanya kakak emang teu ngarokok teu boga duit henteu yeuh tah. Geus ieu selalu ngomong aing ceuli aing rawi ieu. Aing gak ada gesi aing hiri. Aing mah boro-boro dibere ku pamajikan nu aing ge leungit malulu. Tuh kan. Ieu kan indah aja saeta hasil istihoroh ngaranna. Beda hasil istihoroh mah. Kan sia bagona keur ieu teh lain hayang kono geulis. Aing ge boga ka boga teh kan 3 nu panggelis temen itu tuh. Pinter geulis ngan. Aing istihoroh nu timbul nu ieu deui. Aing mah percayaan ka Allah mere petunjuk daripada nang kahayang aing. Bener sia. Emang sia teh isiro aing henteu. Lantaran nyana geus I love you deui ka aing. Oh, budak. Oh, WA anak ge I love you you. Siapa? Tah, batak akibatna kos kitu tah. Ya aing geus aing puyeng ieu aing neungeusan pan anak jeung aing ge bogoh keneh sebenarnya mah. Aing teh geussan ieu kos kieu ieu. Geus rasakeun ku sia. Malah mah aing kuari geus deuk musyawarah deui. Cek pamajikan teh ka lamun deuk misah kita milih tanah nu itu aya nu itu aya nu itu aya. Atuh nu deuk di kakak gawe deuk lah kubangeunahna bae cek nya teh. Jeung ki jang ngabangunna kumaha ngabangunna cek pamajikan gampang ya emas geus aya tah 100 gram. Jadi duit aya cek ngana teh atuh urang babarengan bae aing tararis gadenge sia. Asana indah teh aing asana hirup asa di neraka jahanam. Hasil istihoroh. Ladak ulah datang kata istihoroh. Istihoroh masyaallah karim. Nah petunjuk ti Allah. Nah iyalah urang teh ya dibere kejelasan ku Gusti Allah. Hati-hati, harta fitnah, anak fitnah. Sampai ka ngahalangan surga sebab urang jadi pengkhianat Allah, pengkhianat Rasulullah. Yakni praktekna demi harta Allah terabaikan, demi harta Rasul terabaikan, demi harta, demi anak Allah jeung Rasul terhianati. Padahal Allah boga ajrun azim yakni ganjaran. Kunaon lain diraih ganjaran hanya demi harta jeung anak anu ngan sakadar di dunia doang. Cilaka ieu fitnah. Nah, jang urang kuari urang introspeksi datang ka imah nya. Besi aing ge nu kabawa ku harta. Ulah urang dibawa ku harta tapi harta urang gunakeun make petunjuk urang. Goblok sia harta. Ngatur-ngatur aing kudu anu sia awas ya ku aing endek ditasarupkeun ku aing sia ka jalan Allah anak ngahalangan aing bae nurut ka aing geus teu nurut ka aing awas ya kuduna kitu ka anak teh mondok sia bah mondok mah tinggalin zaman sia nurut sia ayo teu nurut geus ulah balik sia ka dieu tapi disungut doa ulah haju teriak mondok sia edit sia ka Gunung Karang di Legag Baung sia ka dieu. Ulah aja beneran ka anak mah. Ali pag mondok. Bah, mana emang mondok ba sia aing neuleuh tuh nu sarakola geus paehna bapa eueuh nu jalakeun. Anak kabeh ge ngan syukur ngamang ka kuburan doang perebut harta. Tapi tuh deuleuh si anu tuh nu anakna mondok. Nyanana nyalateun, naju nyanana tahlil, maca Quran. Pan abah teh geus di jero kuburan mah butuh. Karena doa kadangan ku batur atau anak-anak heulanan
gas mondok sia mun teu mondok gas ku aing sia awas maksudna awas urang aing kawin deui geus sia si abah kos kitu amat bejakeun ka mas sia bejakeun lamun sia teu rek mondok abah kawin deui kan nyana bebe jabah emak abah lamun kula teu mondok kawin deui mangkana mondok sia daripada emak engke dicandung mondok sia diaturkeun ku emak sia mah garelo jasa sih otak teh pararayah jasa itu gua malah mana yang sak mana sakolakeun we sakolakeun candung sia ku aing pokona mondok mana ge malah gua ngomong ya sama rondok kabeh sama abah sia nyandung aing teh hayang dicandung mondok mage milu mondok kan geunaheun urang atuh jadi lalakina pararayah jasa dunia mah lulu dunia. Nah, ieu ulah terlalu nganggap kana dunia. Jacak Allah ya urang kan keur ngaji, urang seakan-akan bangun oker lalagan lain ieu keur muka lamah jeung Allah urang. Keur dieusian set ka jero hate. Tuh, kula mangan sakadar alat doang. Memeh kula abah kula, memeh abah kula abahna deui terus alat doang. Ya sampaikan. Wa'lamu, hei. Urang Cikupa, urang Bojong, urang Belaraja, urang Sepatan. Anu halal hadir di dieu kabeh sing nyarah hosararia kabeh nya walamu tah walamu atuh di bahasa urangkeun mah kos kitu mentak aing mah mungkat TV ge aing mah bahasa kos kitu mun nya di TV anu kos kitu nya ki uci ngamuk cenah di TV teu pantes aing mah kudu aya di TV gas hai dalur kabehan ya urang mana bae nu area di dieu walamu cak Allah sing nyaraos sia Allah yang boga na ieu annama amwalukum saenyana sapeda sia motor sia tanah sia imah sia kabeh perusahaan sia wa auladakum jeung incu sia anak sia kabeh fitnah nu ngalangan kana sorga tuh sanjana deui wa anallahu indahu ajrun adim Allah ngabogaan ganjaran diane sorga pilih ku sia cinta harta ulah hianat ka Allah jeung ka Rasulullah lamun sia cinta harta sampai hianat sia moal meunang ajrun adim tah sakitu bae wallahu a'lam bishawab masyaallah